Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Dina kesempatan ieu hayu urang panjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin rahmat sareng karunyana ka urang sadayana. Teu hilap shalawat sareng salam urang panjatkeun ka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargina sareng sahabat-sahabatna. Anu dipihormat Ibu Nurul Khotimah salaku guru nalika Sunda SMA hiji Kota Bekasi, serta rerencangan sadayana anu berbahagia. Nepakeun nami abdi Baraden Nugraha di kelas 11 MIPA genep. Dina kesempatan ayeuna abdi hoyong nepikeun biantara anu judulna disiplin kunci ngayangrepan pandemi. Dengan ieu leuwih ti 200 negara di dunia kaasup negara urang Indonesia keur ngayangrepan tantangan anu teu pernah kabayang saacana. Masa berat pikeun kahirupan urang, malah wabah corona ieu geus mawa rasa sedih pikeun sawerahna jalema oge kesusahan pikeun jalema loba. Oge urang sadayana ngarasakeun parobahan dina kehirupan sapopo. Kadisiplinan dina nurutkeun protokol kesehatan jadi kunci pikeun yang harapan ngalobaan nawabah di hiji tempat. Namun urang leuwih disiplin nurutkeun protokol kesehatan, tangtu bakal leuwih berhasil oge usaha ngalikeun wabah ieu. Prinsip kadisiplinan ieu oge berlaku pilen yang harapan wabah virus corona atawa COVID-19. Make masker, ngumbah lengan, oge ngajaga jarak mangrupakan hal anu babari dilakon pikeun megetkeun penyebaran virus corona. Urang oge bisa ngurangkeun tugas tenaga kesehatan anu geus berjuang pangarepan. Hayu urang sasarengan ngalingitkeun wabah ieu, gotong royong ngahijikeun tekad sabab ku cara ieu urang bakal bisa ngalingitkeunna. Urang teu saorangan, urang sarerea jeung nagara-nagara seuheup oge sarua ngalaman pandemi ieu. Serta angger bersabar, optimis, disiplin, cicing di imah, jaga jarak jeung nu sejen, ngajauh ririungan, mineng ngumbah lengan, jeung make masker lamun keluar imah. Margi waktosna terbatas, diketapkeun wae dugi ka dieu, mugi tiasa patepang deui waktos nu sanes. Si Abah ngantos sakedap bari dahar sareng nang inten. Salah kecap, salah ucap, abdi nyuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.